Eueuh aing teh derestuan ku inu aing kudu 100 juta bae. Sudah amat. Oh, teu nyaho inu aing. Undung ieu aing sieun di Cikanang ku si Markona. Itu aing mah loba duitna. Undungnya sanajan loba duitna ge aing sieun di Cikanang ku si Markon. Aing kena aya babe heula yeuh. Kunaon biasa kok di dieu? Intu aing cuman keur cacahan doang. Sarmina antar aing yeuh neangan salaki aing teu balik-balik ke kamari. Oh, aing ge kena ngasih sarboa ti isu eta terbalik-balik. Heeh, yuk. Beuh, aing kumahanya, hanyahoan si Samin. Kunaon? Iya aing si mabuk di si eta. Pugu aing ge bising ka si eta kena di Jaket ku si Samin. Mah tanya urang. Nama ieu. Ih, dia udah datang lagi karena motor aing ge tadi. Tuh budak tuh. Oh dia ternyata di dia nya dia selingkuh jeung si Sarboa. Aing dek neangan anak-anak aing heula yeuh kamararana eta nya. Cai itu anak aing tuh kena raraon eta. Aya naon ieu, aya naon ieu. Eta ya Bu, si Sarboa jeung si Pak selingkuh. Eta ya Bu, si Sarboa jeung si Pak selingkuh. Itu masalah paham Mas eta mama bugu Sarboa keur cacahan. San bae bugu aing ti tadi neuleud dia ti duaan bae. Ari dia sarboa ulah kitu, coba turun boga pamajikan. Henteu Mas teu bugu Sarboa keur cacahan doang, nyacakeun eta tah nyacakeun kebon. Meje ieu hayu beureum balik ieu meje ieu ih. Mama Bu, Akhirnya hayu balik. panek di dieu bae. Nek balik ari anak urang nek ka mana? Dibikeun bae kana bakolotna. Kunaon? Dana ieu teu balik-balik batu teu dahar sabulan. Meje urang balik. Heeh, hayu. Kemana yunya pasien ku hiji acana jangan setaka deunya nyan acan ieu ge geus beak beuh. Oh. Kak, padukun ke kamari aing teh ka dinya ka aing ieu ka ditu heula. Assalamualaikum Pak Dokon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anan lo ka dieu. Iya Samin ngekek itu tak. Oh, ka dieu lah calik naik ka luhur geura. Anan ya. Eta Naon? ke kamari nya geus diterima eta eueuh indungna teu ngarestukeun. Dengar sukun geunaon. Eta nah geus nembak. Heeh. Terus Eueuh teh direstukeun ku indungna hayang 100 juta, bogana kami 50 juta. oh, nya ieu kulup hayna kumaha lah. Hayang ngarestuan indungna. Oh, gampang eta mah. Sata di teh ngaranna? Magemblong. Oh, magemblong. Gampang tah mah ente pulusna ya. Teu aya. Atuh kumaha tah poho bae mama mujarab geuna. Gampang tah malup nu penting mah abah handal pulus. Atuh gampang tah malup magemblong mah ku abah tinggal diuapkeun. Eta mah bah, jelema bau. Lain hakaneun. Ya mah leutik-leutik ge marahan bae di balangkeun ku abah ge. Geus menjebah kami uhelanya. Geus karek keneh balik ka ditu pusing aya mah malup ka dieu lah. Positif. Oh, sih.